anu mawi para kaum muslimin sadayana tebeh dituna Kangjeng Nabi kabeh dieunnakeun para kiai jeung santri teu leh ngelingan geuwat geura anggeuskeun sagala persoalan anu bisa dianggeuskeun mah di alam dunia. Sakurang-kurangna silih hampura di antara umat Nabi Muhammad atuh paling henteu sasolat sakali. Di pesantren di fakultas mah geus hampir ngabudaya beres salat terus wiridan langsung sasalaman persis seperti wiridan ngasongkeun leungeun nembongkeun kasucian hate bari sholawat. Nah metak naon lamun di urang dibudayakeun seperti kitu. Pipirih ning silih anyangan hese nyuguhanana atuh di masjid-masjid sasalaman. Terutami kaum ibu ka kaum bapa ulah dirapelkeun dosa teh tiap waktu. 5 waktu dina sapoe sapeuting ditungtut jeung caroge mah. Ulah nepi ka jadi musuh di poe kiamah. Beres salat lohor kadepruk sungkem di pengpeunan caroge. Benteskeun ku usi hate dijabarkeun ku ungkapan. Bapana hampura kami ti lohor nepi ka asar pinuh ku dosa. Nu karasa jeung nu teu rumasa. Mun anjeun teu ngahampura meureun kami teh kakarbekan dina neraka Allah jaga dina poe kiamah. Ulah rugi 2 kali bapana. Di alam dunia teh beunghar nyaan henteu pangkat gede nyaan henteu cih atuh di akhirat mah urang teh sing meunang karidoan Gusti Allah. Sasauran kitu sing kadangu ku putra. Bapa tong segan-segan rampa mastaka garwana. Kami nu kudu dihampura ku maneh. Kami teh ngeun saukur bisa ngimahan jeung makean jeung maraban. Leuwih ti kitu mah da kami lain ahli kana agama. Umat inungna ulah nungtut ka kami di payunan Allah Rabbul Alamin. Lantaran kami nepi ka ieu waktu can bisa mamatahan ruku-ruku acan ka maneh. Naon susahna kitu tah? Bisi saling tungtut engke di hadapan Allah Rabbul Alamin. Atuh teu mampu urang unggal waktu sajumaah sakali. Saling hampura jeung nu jadi salaki jeung nu jadi pamajikan teh. Bapa wih Jumatan disambut ku ibu teh. Dipapagkeun ku ibu teh, dipayang pananganana teh, dicium pananganana teh. Eueuh ti Nabi nah eta ge nyium panangan ngeun alus ngahormat ka nu jadi salaki. Benteskeun ku ibu teh, bapana hampura kami. Tina samingo ka tukang, tina jumaah anu ka tukang. Dosa kami, dosa anu karasa, dosa anu teu karasa. Dosa ageng, dosa alit bapana hampura. Ulah aya gantar kakaitan dina poe kiamah engke bapana jeung kami. Bapa oge tong asa-asa ka ibu teh. Wih Jumatan teh bieu teh. Benteskeun ku bapa teh kami nu kedahna dihampura. Indungna umat ulah saling tungtut jaga di payunan Allah Rabbul Alamin lantaran kami ka anjeun can bisa mamatahan kana ilmu agama. Naon salahna lamun sapertos kitu ku urang dilaksanakeun. Sae pisan paneta teh.